Bismillahirrahmanirrahim. Hikam halaman genep. Sawabikul himami latahruku aswaral akdari. Sawabikul himami ari pirang-pirang cita-cita anu tarik latahruku eta teu bisa ngadobrak. Sawabikul himam aswarul akdari kana pirang-pirang bentengna takdir. Hadihil hikmatu ari ieu hikmah eta kata lili ngelatan lima kana perkara qoblah anu eta tetep samemehna itu hikmah watasilu sareng pantes hikmah aidon kalawan di lima kana perkara badah anu samemehna hikmah kanau seperti sanyana musonib teh kola ngadawu musonib irodatuka ayuhal murid kana lapad irodatuka ayuhal murid. Irodatuka ari ngamaksudna anjeun ayuhal murid he murid nu keur menuju marifat ka Allah, nu keur ngamaksud marifat ka Allah, maksudna nu hayang dipikaridok ku Allah. Hilapama kana nyulayaanna perkara aroda anu ngadatangkeun hukana itu mah saha maulah ka pangeran anjeun. Lata jadi moal maedahkeun irodatuka naf'an kana kamanfaatan lianahu karna sanyana kalakuan sareng tingkah idakanat di mana-mana kabuktian naon sawabikul himam tarikna atau cita-cita anu tarik tegasna mah himamu sawabiko pirang-pirang cita-cita anu tarik aya syariatu tegasna mah bang gancangna aya syariatu tegasna mah aya syariatu taksiri tegasna mah anu gancangna pakanana fil asya dina pirang-pirang perkara wahia sareng ari itu sawabikul himam eta kuyu nafsi kuatna nafsu alati anu tan failu anu narima kapigawe anha tina itu sawabikul himam. Naon al asyau pirang-pirang perkara watakunu sareng bukti sawabikul himam lil wali pikeun wali karomatan eta teh karomah yukolu dibahasakeun naon paala kada paala lapad paala geus migawe wali teh kada kana anu bihimmatihi ku cita-citana wali ida wajaha di mana-mana madepkeun sawabikul himam di mana-mana madepkeun wali hakan itu sawabikul himam ilahi kana itu da paujida tuluy di panggihan itu da wali goiri kasalian itu wali kasihiri seperti tukang sihir wal aini sareng jalma anu ain jalma anu hasud eta ihanatun ngahinakeun latan failu yakin migawe an hatina itu sawabikul latan failu teu migawe an hatina itu sawabikul himam non ala asya pirang-pirang perkara ila bitakdir lahi ta'ala kajaba kalawan takdir Gusti Allah ta'ala tegasna mah biidnihi kalawan idina Allah subhanahu wa suci Allah pal himamu mangka ari cita-cita eta gueru sawabiki anu teu tarik kahimatika seperti cita-cita anjeun ayuhal murid he murid anu hayang dipikaridok ku Allah la asaro yakin dampakna eta tetep lah kana itu asyaa min babi tina ieu bab ula anu kahiji tapi hada tabridu maka tetep dina ieu qaul tabridu ari niiskeun tabridu naril harsi ari niiskeun seuneu anu
kada demes kabita al mustailati anu hurung pikolbi dina hatena si murid hatta yahilu sehingga ngahayal lahu kasih murid naon anna dalika sayasanya itu perkara teh tawaya dihi eta turut kana kakawasana si murid wa anahu sareng sanyana si murid teh yudriku eta bisa manggihkeun si murid yadrikuhu bisa manggihkeun hu kasih murid lamahala teu mamang deui walidopatu pikaulihi walidopatu sareng alidopat teh pikaulihi dina lapad sawabikul himam tegasna lapad sawabikul himam min idopati sifati tina idopatna sifat berarti artina dibalikeun ilal mausuf kana mausuf sawabikul himam la tahruku sawabikul himam pirang-pirang cita-cita anu tarik min idopati sifat tina idopatna sifat ilal mausuf kana mausuf kama sapertikeun perkara atau keterangan takorroro anu geus tumetep wapi qoli eta tetep dina dawuhan musonif aswarul aqdar tegasna mah lapad aswarul aqdar lapad aksarul aqdar min idopatil musabah beh tina ngaidopatkeun musabah beh ilmu sabah ka anu disarupakeunana suma qala tuluy ngadawuh musonif arih nafsaka min tadbiri pamakoma bihi ghairoka anka latakum bihi li nafsika arih kudu ngareureuhkeun anjeun istirahat teh nafsaka kana diri anjeun mina tadbiri tina tadbir tina mikir-mikir atau ngatur pama mangkari perkara koma anu geus ngalakonan bihi kana masaha ghairoka pangeran anjeun dalam kurung Allah sagoiruka salianti anjeun dalam kurung Allah anka ti diri anjeun latakum mangka ulah ngalakonan anjeun bihi kana ma li nafsika pikeun diri anjeun ari nafsaka ayyuhal murid he murid mina tadbir tina tadbir li amri dinika pikeun tegasna mah pikeun urusan agama anjeun wa sareng ari tadbir ari ngaran tadbir eta yuqadiru ngira-ngirakeun saha asahsun jalma pinapsi dina dirina sahos awalan kana tingkah yakunu anu bakal kabuktian sahos alaiha netepan kana itu ahwal alama netepan kana perkara tak tadi anu nungtut kana emma naon sahwatun sahwatna sahos wayuda biru sareng ngatur sahos laha kana eta nafsu makana perkara yaliku anu cumantel emma biha kalawan itu nafsu min ahwalin nyatana tina pirang-pirang tingkah atau paningkah wa amalin sareng pirang-pirang amal wayah tamu sareng ngagumatikeun bener-bener teh sahos li ajli dalika karena arah-arahna itu tadbir wahada sareng ari itu yahtimul li ajli dalika bun eta teh kacapean adimun anu banget agung nu gede istajala anu ngagancangkeun sahos kana itu tabun adimun linapsihi pikeun dirina sahos wala ala susuganan atau mudah-mudahan aksara maka anu leuwih lobana perkara teh yakdiru mastikeun sahos kana itu mah layaqahu eta moal tumiba mah teh payahibu mangka rugi nondonuhu sangkana sahos wapi takbirihi sareng eta tetep ngabahasakeun na musonif biarih kulapan biarih ngareureuh teh istirahat isyaratun ari ngaisyarahan ila anal matluba kana sanyana anu disupri naon tarku ninggalkeun tadbir lil muridi pikeun jalma anu hayang menangkeun ridho ti Allah teh wa ari itu matlub ma tegas nama eta perkara pian tetep dina emma taabun ari kacapean wa mu'anatun sareng ngagumatikeun ama tadbiru anapun ari tadbir ngatur ama tadbiru umuri anapun ari ngaturna urusan
Ma'asihi kahirupanana sahos ala wajhi sahlin tetepan kana jalan anu gampang. Yastainu anu ngabantu sahos bihi ku eta tadbir alamat lubihi anu disuprihna sahos pala bahasa mangkatna naon bihi kana itu tadbir walida kulantaran pala bahasa waroda geus datang hadis teh atadbiru nisful maisah ari ngatur teh eta setengahna tina kahirupan. Pama koma bihi goiroka anka latakum bihi nafsika pama mangka ari perkara koma anu geus ngalaksanakeun atau anu geus ngalakonan bihi kana masa goiroka salianti anjeun anka ti diri anjeun maka latakum ulah ngalakonan anjeun bihi kana mali nafsika pikeun diri anjeun yakni penjelasan musonif anal amro sanyana urusan teh maprugun anu geus dibereskeun min hutina itu amrun id karna qad qoma nya teges ngadegen atau ngalakonan bihi kana emak saha goiroka pangeran salianti anjeun wahwa sareng ari goir teh eta Allah taala Gusti Allah taala wa sareng ari perkara koma anu ngadegen atau ngalaksanakeun bihi kana itu emak saha goiroka pangeran salianti anjeun lapaidata yakin taya paedahna eta tetep pikiami kadina ngalaksanakeun anjeun bihi kana emak payakunu tuluy kabuktian naon kieu muka ngalaksanakeun anjeun teh pudulan eta kaleuwihan layan bagian anu teu penting non aya tala basa tumandang atau neruskeun bihi kana itu pudul dawil ukuli pikeun pirang-pirang anu ngebogaan akal waidon sareng deui pi eta tetep dina itu kiamuka tarkul ubudiyati ari ninggalkeun sifat kahambaan wa mudodatu sareng lalawanan li ahkam pikeun hukum ya kami rububiyati pikeun hukumna ka bangsa kapangeranan wa munajaati sareng ngalawanan al-qadri kana takdir wa inna ma hotoba pasti nama mituturan musonif kahitoban al murida ka murid bidalika ku itu arih nafsaka minat tadbir ileh ya nau kana sanyana murid ida tawajjah di mana-mana madep murid lihadrati rabbika payunun rob nu ngatur sakabeh alam pastagola sareng katungkul murid bi aurodi toriki ku pirang-pirang wirid torikoh wa amali sareng amalna si murid tah tolat tah bakal katoler-toler alaihi ka si murid non asababu pirang-pirang sabab maisihi kahirupanana si murid pil golibi dina umumna atau dina galibna payatia tuluy datang ka si murid non asaitonu setan wayuwas wisu sareng ngawas-waskeun setan teh lahu ka si murid wayasiru sareng jadi murid teh yuda biru mikir-mikir murid pinapsi dirina si murid umuron kana pirang-pirang urusan teh layako anu teu tumiba non aksar halolobana itu umur padalika sareng hari itu yuda biru pinapsihi yaskilu eta bakal katungkul bakal nungkulkeun ka si murid amatina perkara wa ari si murid teh bisododihi eta meneran itu mate payarjiu mangka balik si murid teh amatina perkara wa ari si murid teh mutawajihun eta anu madep lahu kana emak wadawa undalik sareng obatan tadbir kasratu dikri carana teh kasratu dikri ngalobakeun dikir waryado sareng ngalobakeun riyado hatta yarja sehingga kabur anu ti si murid naon setan watasul sareng hasil lahu ka si murid non arohatu senang kesenangan teh atau istirahat minta abi tadbiri tina capena ngatur walida kulantaran tasulu ulang ada musonif alhamdulillahirabbil alamin.